Iya dah. Hari imah deket luyuk awing teh. Kapan isuk-isuk kan pala weh. Kolot hayong di titas sapu. Coba mau numantuan ya tuh. Kamana si Mang Gondrongnya? Di teteangan kita tadi ongko mek ngajian video. Kela-kela. Jika itu samperkeun Mang Gondrong, tuju naon eta kikituan? Iya, Neng. Katingali teh Mang Gondrong keur sasapu. Ya katingali atuh. Heeh, hayo nanya tuh. Lain bantuan mah. Hari Neng si pare ka mana tuh? Nya bade ka Mang Gondrong. Oh, hari gitu mah atuh kieu. Wayahna nya Mang Gondrong hayang modal heula ieu teh kuat. Pangnyapuankeun ieu nya nu baralanya. Nuhun. Kayak Mang Gondrong ka dedenya. Nuhun. Aduh hayang modal Neng, sing bersihnya. Nuhun. Pangnyapuankeun. Puas yang Mang Gondrong. Tah. Aduh, mani lega, mani tenang hari geus kaluar mah. Aduh, modal. Kayak penikmat-nikmat teuing hari geus hayang. Si pate geus encan disapuana teh nya. Sipa? Nah, hari maneh kalanyo HP geus encan disapuana teh? Ya atas aduh tah, kan tos di sapuan. Disapuan tapi lain kieu maksud dah Sipa. Atuh terus kumaha? Sapukeun maksudna teh lain disapuan kieu. Ari maneh nurus tunggul. Kunyuk teh nyakal aing nyeun video kieu jadi we kudu meresan sapu hiji-hiji. Ah.